Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam kusim kuring didoakeun sing panjang yuswana. Amin. Sing istiqomah ibadahna. Sing lunas hutangna. Amin. Nupang tarikna ngajawab amin berarti eta teh gede. Sora. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al-hadis. Puji sinarang syukur urang sangkakeun ka Allah nu Maha ngatur nu kalayan aturanana. Alhamdulillah dina mangsa anu ngemprai ku caangna cahaya winaya model ayeuna, dina wanci anu sugih balebat pangardi model kiwari, tur dina waktu anu pinuh ku ginulur karahayuan, bari dibarengan ku cager beteung waras badan, tiis ceulih herang panon, urang parantos tiasa ngalet-ngalet ngungkeuy ngabandalut, ngemat-ngemat nyatang pinang, jauh-jauh dijugjug anggang-anggang diteang nyumpingan ka ieu tempat. Pamudah-mudahan riung mungtulungna urang dina ieu waktu, bongkok ngaronyotna urang dina ieu makom, sarta hempak perbayaksana urang dina ieu saah sing janten sababiah kana lungsurna barokah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teh hilap salawat miwah salam mugia tetap gelimpah curahkeun ka panutan alam Nabi akhir zaman nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana diutus janten rahmat ka sadaya alam. Teh hilap ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin atba'ut tabiatna, malah mandar dugdugi ka urang sadayana anu niru sinareng nyonto kana sakumaha jajak langkah mantena. Mudah-mudahan sing kacepretan syafaat min yaumil jasa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kusim kuring dipika hormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustad di ieu tempat. Oge nu kusim kuring dipika hormat aparatur pemerintahan, ti kawit atasan dugi ka bawahan. Nu kusim kuring dipika hormat keluarga besar ti mempelai panganten istri. Oge nu kusim kuring dipika hormat keluarga besar ti mempelai panganten pamegat. Anu mana ngadegna sim kuring dina waktu ayeuna teh sebagai wawakil ti panganten pamegat. Bilih mah palawargi di doheran nah haceun orang Madura teu lancar bahasa Sundana. Sim kuring mah sanes orang Madura ibu bapak. Tapi sim kuring oge wargi dulurna. Sim kuring aslina mah ti Garut. Cuma raka sim kuring nikah ke orang Madura jadi keluarga besar Garut jeung Madura. Alhamdulillah. Ta ayeuna oge nambihan jodona
Arapi orang Madura toslami membara calik di dia di Ciamis oge jodona teka mana geningan ka orang Ciamis keneh alhamdulillah. Simkuring bade ku bahasa Sunda wae ulos panginten ulos pilih teka hartos mak keweh taroskeun di pangkar. Para ibu para bapak nu simkuring dipika hormat simkuring dina kesempatan ayeuna teh sebagai wawakil di panganten pamegat anu mana setidaknya aya 5 nu bade didugikeun ku simkuring. Nu kahiji dongkapna keluarga besar Arapi ka dieu teh dina raraga silaturahmi. Nu kadua dina raraga silatul jasadi. Nu katilu dina raraga silatul ilmi. Nu kaopat dina raraga silatul mali. Nu kalimana dina raraga silatul doa. Tadi parantos akad nikahna di KUA dina raraga ta'abud ibadah ka Allah. Nu kadua dina raraga itba'us sunnah nuturkeun sunnah Kangjeng Nabi Muhammad. Ayeuna adat di Sunda di Jawa Barat dina tiap pertikahan teh aya serah terima. Simkuring sebagai wawakil ti panganten pamegat bade nyerahkeun atau napi nyerenkeun nu 5 tadi. Nu kahiji silaturahmina. Naon ari silaturahmi teh nyatana nepungkeun kanyaah. Kumargi Kangjeng Nabi ngadawuh man ahabba ayubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Lamun urang sadayana horong dipanjangkeun yuswa hoyong diseueurkeun rezeki maka kudu nepungkeun silaturahmi. Nikahna Arapi kateh Raiza dina raraga nu kahijina silaturahmi nepungkeun kanyaah. Nu kaduana dina raraga silatul jasadi. Jadi kawina lain online tapi offline langsung tepung fisikna duanana patepang alhamdulillah. Sabab komo kamari 2 tahun kamari mah aya nu kawin online ge via Zoom via Google Meet aya. Urang mah alhamdulillah tiasa patepang secara fisik silatul jasadi nepung fisik jasadna. Oge nu katiluna dina raraga silatul ilmi nepungkeun ilmu. Sok sanajan ilmu teh saeutik sewang namun dina raraga diajar rumah tangga teu aya lepatna. Kumargi lamun teu diajar mah moal bisa tong baroraah panganten baru dina rumah tangga mah panganten bari ge loba pasea. Pan ieu nu dipayuna panganten baru nu dipangker mah panganten bari. Jadul zaman dulu. Pan sok aya cekcok pasea jeung sajabana. Teu nanaon eta teh samara penyedap rasa dina rumah tangga mah. Jadi moal aya rumah tangga sakinah mawadah warahmah teh eueuh pasiana lain kitu. Tetapi setiap aya masalah, setiap aya piomongan pasti bisa diselesaikan secara baik. Ta eta silaturahmina. Oge nu kaopatna silatul mali nepungkeun harta. Merenang keluarga besar panganten istri nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Meren tadi katinggal di jalan kene aya nu dijingjing, aya nu di naon dikelek, aya nu dibawa pokona mah tah kur ala kadarna sakieu nu tiasa dibawa ti keluarga besar Arapi. Mudah-mudahan ku keluarga besar di dia ditampi. Da yakin cinta mah lain saukur mandang fisik jeung harta, tapi insya Allah pan tadi ge lamun geus aya silaturahmi di jerona mah harta mah bisa diteangan. Laras ibu, laras tah merenang silatul malina sakieu-kieuna nu tiasa dipasihkeun disugemakeun ku Arapi keluarga besar panganten pamegat ka keluarga istri. Mudah-mudahan ditampi. Oke nu terakhir silatul doana urang nepengkeun doa mudah-mudahan ieu penganten baru sing janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Naon sababna? Sabab Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 2 hiji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja.
yen sanyana tina sebahagian tanda-tanda kekawasan Allah teh Allah nyiptakeun jodoh masing-masing tina diri urang. Jadi aya pamegat, aya istri, aya jangkung, aya pendek, aya mancung, aya tesis. Tah begitupun ayeuna jodohna aya Aarapi, aya teh Raiza. Ieu teh jodohna geus aya guratan takdirna. Supaya naon nitas kunu, supaya jadi keluarga anu sakinah, anu tentram. Sareng kena litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawadah teh cinta, oge warahmah teh kanyaah. Ta ieu pernikahan teh jadi ciri pikeun jalma anu daek tapakur. Tah orang silatu doa, urang doakeun ieu panganten baru teh sing janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak kusip kuring dimuliakeun, nikah teh sunat Kangjeng Nabi Muhammad. An nikahu min sunnati. Sing sajalma anu teu migawe kana sunah Kangjeng Nabi, paman lam ya'mal bisunnati falaisa munni. Maka lain kaasup kana golongan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Cing sim kuring bade naros. Jalma teh ngalaman opat diramekeun ku jalma deui. Leres teh? Leres. Naon we nu opat teh? Nu kahiji nalika urang lahir. Rame, tatangga rame, dulur rame. Nu kadua nalika naon? Nalika urang di hitan. Rame dirayakeun. Nu katilu nalika urang nikah rame. Oge nu kaopat nalika urang pupus rame sok sanajan loba nu sedih oge. Jadi jalma anu panjang umur mah ngalaman diramekeun ku jalma deui teh opat. Tah di antara nu opat teh kira-kira ibu bapak nu pangeunahna nomor ka sabariji? Nomor katilu nikah cenah. Makana ieu teh sunah Kangjeng Nabi Muhammad. Sing sajalma anu teu migawe kana sunah Kangjeng Nabi maka lain golongan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta para ibu, para bapak anu kusim kuring di pika hormat, sakali deui sim kuring atas nama wawakil ti panganten pamegat nyuhunkeun dihapunten nu saagung-agungna sakieu ayana saala kadarna anu tiasa dibawa ka dieu nu dicanda ka dieu. Mudah-mudahan sing ditampi oge sing janten kaberkahan khususna kangge rumah tangga Aarapi sareng teh Raisa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta mungkin sakieu ibu bapak nu tiasa kusim kuring dihaturkeun nyuhunkeun dihapunten bilih cariosan sim kuring seueur kalepatanana sabab eta mah mutlak tina kabodohan sim kuring. Oge mun aya manfaatna sing janten amal ibadah kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Belah durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.